Ieu dia sun gawe naon ieu dia pohara amat buset giat ieu begawe. Ngabelaan saha ieu dia. Ai kula mangahajakeun ku ka dieu ge nyaan datang poek lempang poek Ngabelaan naon? ngabalaan anu soek. Bo, pohara ieu dia. Nah, eta sungut dia mau di Paraban. Atuh eta soek ieu teh ge sarua sungut nu eta. Oh, sungut sorangan. Ya anu mantak eta urang lamun teu kieu mah engkena kasebut goreng gawe gede pajuh. Nah, otak goreng gawe gede pajuh. Atuh eta terekeun bagawe maju Maju, beti mana benya. asal lah tong Oh, bener cocok sarojeng aing sun. Sorangan mah nanaon ge dicabak bae. Aing ge nanaon ge dicabak bae ge. Ambo paragan. Naon? Atuh ulah sacabak-cabak da lain cabakaneuna mah. Oh, salah ta aing ngomong. Pasti. Lain masalah ka dinya aing mah, dia mah karena negatif dia mah. Ari bos ka mana ya bos? Eueuh ka dieu. Tinya ho jatengan teureun Atuh. bebas bonya. Ti isuk can aya datang ka dieu bos. Heeh. Aing kudu kaharti. Bagawean mah hayang anggeus nanya. Gitu bos mah lamun sugih ti heula mah. Nah, Sugih bawaanna mah lamun Geus. tah mah ti madarat heula kana sugih karak karang. Nyahoon. Nyaho apalnya. pasti. Beuh, Can kok. ngarasakeun eta tong Beuh. urang. Atuh kagol lajuna mah menta urang menta eta bae bebas sih mah. Oh beh dia nek yo ngahancana nek. Nek. Yo ka dieu. Ogah kunaon tuh? Ih. Atuh di dia yo jeung Dek. A few moments later. Kumaha Anggus? Ayo Sun. Atuh sakedeung deui bos. Geranggeus kan ke Anggus nu eta mah katongo yo. Gati bos mah. Teu nyaho kana deui dipait. Ieu bagawe model kieu kan capek bos. Bos mah teu can ngalaman nu kieu ieu. Nyahona langsung kana sugih bae. Atuh perih bos ya bagawe model kieu boleh nelawara ya. Sanyana lempang poek balik poek. Ieu mah beuh hancalang ditungguan ti tadi eueuh. Atuh tenang, ieu kuing nu dibawa naon yo? Jajingjingan hancalang, pai sagalana naon. Gawe bersih bae ja bajuna aing mah teu ngandel tamun gawe. Ga eta tan batur dia nu gawe bae mata. Jetereh Anggus. Atuh hade tah mah tereh Anggus pina katongoh ya. Nu tongoh mah Anggus. Doang nasa kebel aing eueuh ka dieu ngomongkeun aing bae. Heeh. Teu palele. Kumaha teu palele ieu tuh bos. Tong siranggeuskeun. Bos. Atuh kula mah ieu bagawe bisa kieu-kieuna bae kula mah henteu gagah henteu goreng. Karena kula mah atuh awakna awak gagah. Di bawah bagawe ka kumaha ge kula mah gagah bae, bos. Itu tuh ibu-ibu tuh di tadi nungguan. Oh, teu boga seupaheun cenah ge. Teu boga gambir-gambir acan pacen teu dibere balanja kayak murid. Ha si tenang weh. Ngomong teu boga gambir eta. Ha tenang. Tuh, sanyana sakaluarga eta mah. Bising hujan mah kadi tutong ayuan no kasaungnya ulah dipaksakeun. Dia gering mah tuh aing manyar deui itu karyawan mah. Oh si bos bo. Ieu bos nganyerikeun amat ye kana nu teu boga. Kula mah sanyana ye ku hayang geura anggeus kuat sakaluarga kula mah tuh kabeh. Ka anak-anak kula tuh kula mah kabeh dibawa. Ku hayang geura anggeus bos. Lain naon ieu bo ulah harus teh ngomong nyelekit ngaran teh kitu bos. Coba sa nu nek kasbon, sa nu nek meuli gambir yo, permen segala. Ngomong. Tah ibu Lela tah. Yo. Yo mana yo? Yo kami bikin ngadi tuh yo. Yo, ulah kereng bae. Bo. Betah aing boga karyawan kereng bae. Kasbon teh mere ya bos. Kasbon mere. Enggak sih urusan nu ke bae. Oh, lain bising kasbon kula mandung. Enggak sih, Ari nu bare ngomong mah. mah hancalang eta burung. Kabeh dieu nya. Wah, beran hujan. Mas majak bara gawe, ulang ngalagan ieu bae. Ih, aneh teu kaharti aing. Geura dianggeuskeun. Nya bos. Tadi hancalang geus dibere 50. Tenang bos, tenang bu. Tenang, be, tenang. Boga bos cerewet. Bos, kumaha ya sampai anggeus? Atuh, masa Allah ieu dia kudu dibejaan bae ku aing. Tadi ge aing ngomong beberapa kali ge. Lain gitu bos bu, kula mah anak pamajikan segala kolot di lemari lu kabeh. Terus Atuh pira ku ya kula hancarangan dibere ukur 50.000 bos. najinggingan yo, bugi segala apem yo. Hei, dia mah. Tadi mah jeung meuli gambir doang. Geura dianggeuskeun bae sih, lobo omong aya karyawan. Nek, kumaha ya bos nyarekanan bapak bae jaira. Atuh dibelaan sih bapak nek, udah penting bae heuy. Bapak belaan. Ya kerudung ayo. Mari ge. Tah kerudung cekal sing kaujanan.
Nyari kita mah bos geusnya bu naik yo ja hujan. Atuh naik. Oh, geus jaya na. Carewet. Anggeus we poe ieu mah. Nyanyi poe begawe di porsil bae teh kana hulap. Ih. Anggaskeun teh, gak ti lalaki mah gede pajuh doang. Kadieu hujannya. Ngarokok beng ngopi pagaweanna. Kerang bae boga bos. Nek naon teh bos ka dieu lah. Teu kawasa dia ngotot mah gati dia mah ngaranna ge karyawan teu duit. Hampura bos. Gitulah kuduna ge. Geus ka dieu.